Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina channel Dongsun TV, channel dongeng Sunda. Sapertos biasa baris ngadongeng dongeng Sunda karya pamiarsa parantos dimuat dina majalah Mangle nya. Upami pamiarsa gaduh carios dongeng mangga sok kintunkeun ka simkuring tiasa ngalangkungan komentar atanapi ngalangkungan WA tiasa kantun hubungi we simkuringnya dina channel Dongsun TV. Dina waktos ayeuna aya hiji dongeng anu judulna Dicoo Jin. Rada sieun ya. Dicoo Jin karya Kang Parman. Hayulah urang langsung we kana dongengna. Geura siap-siapkeun we eta leuteuna can teu nya. Salam baktos we simkuring ka sadaya pamiarsa anu aya di Sumedang, di Karawang, pokona mah sahabat-sahabat Sunda we lah anu tos biasa manco dina channel Dongsun TV. Hatur nuhun. Yuk cuang kana dongengna anu judulna Dicoo Jin. Jejen teh budak pahatulalis, cicingna nurut diwa kiai nu ngokolakeun pasantren. Duka teuing naon ari jenengan asli nama ngan da kitu sararea ge nyarebutna teh. Ti bareng inget cenah jejen teu nyaho indung bapa. Mangsa harita duka teuing aya keneh dikieuna duka memang geus teu aya. Pokona hirup teh jeung wa kiai we. Bunta bantu sakadugana ngala suluh, ngangon munding, ngala cai jeung sabangsana. Ari peuting teu beda ti barudak sapantarna nu aya di pasantren. Jejen oge sare teh gemprah bae di masjid wa kiai. Nya di masjid ieu pisan jejen ngalaman diabuskeun kana kuluwung bedug jeung kuluwung kohkol teh basa bebeja ka batur-baturna. Sararea nyarebutna teh jejen dipindahkeun ku jin ngan jinna lain jin kafir cenah da di masjid. Jeung yakin urang ngaheureuyan deui sanes bade ngaroga hala cenah cek santri senior ka jejen. Sakali mangsa mah jejen kungsi diecakeun dina daun cau sagala rupa. Pas lilir teh geus aya di luar masjid. Rumpu rampa karasa tiis barang beunta bet asa aya di luhur. Nah atuh ari rurat rere teh bet asa aya di awang-awang nu jauh kana taneuh. Goak jejen ngaguak bakat kureuwas. Koleang gebut ti bebet terus pada muru ku babaturanna. Jeung kolot nu imahna deukeut masjid. Sing horeng tangkal cau teh barang engeh mah ayana di gigireun masjid. Jejen tuluy tatanya kana kaahengan anu karandapanana. Cenah pangna bisa murag teh lantaran jinna kagareuwahkeun. Kuduna mah mun ngarasa aya dina tempat nu aneh pas lieur teh ulah obah-obah engke ge bakal dipulangkeun deui ka tempat asalna ceuk santri-santri sejenna. Tina kurada remen ngarandapanana pangalaman aheng. Antukna jejen geus teu pati ngarasa keung. Keur mah memang teu kaasup jalma borangan deui. Katurug-turug nya kumindeng diganggu teh jadi ngerasa beuki ludeung. Dina hiji peuting mah jejen nguat-nguatkeun maneh ngahaja. Teu buru-buru sare maksudna mah panasaran hayang nyaksian siga kumaha sabenerna rupa jin nu sok ngaheureuyan ka dirina teh. Peuting nu ditungguan geus datang, karasa beuki jempling beuki peuting teh. Batur-batur jejen nu sarare di masjid mah kabeh geus nyegrek. Ukur jejenna nu harita ngadedempes teu milu kerek teh lantaran rek nungguan teh. Cunduk kana waktuna bener we aya nu datang. Mimitina di pipir masjid teh kadenge aya sora nu leumpang. Tapi ngagebligna tarik naker geus tag nu datang teh pasti nu ditungguan teh. Jejen beuki ngadedempes. Tekung silila ka masjid teh aya nu uluk salam ngan sorana ngagerem badag pisan. Teu ditembalan salam lain wayah teh ngan karasa we bulu puduk mimiti ting sariak. Sakali deui tah nu datang teh uluk salam.
tungtungna ku jejen ukur ditembalanana dina jero hate we. Anehna geus ditembalana jero hate mah jempe ngan kadenge Panto Mas Sigit ngageret sada aya nu muka panasaran. Jejen terus beunta meletet gebeg teh hate ngagebeg lain memeusan nempo anu abus dina lawang Panto Mas Sigit. Dina rayem-rayem cahaya bulan teh atra ka tembong waruga mangrupa jalma tapi gede kacida. Beuki lila mah deui beuki sidik yen nu abus kana lawang Panto Mas Sigit teh ukur dampaleungeunna wungkul bari kaciri siga nu meh sereg. Waktu ditelek-telek eta leungeun beut maju ka awak jejen siga nu rek newak. Can oge jejen kakeupel ku leungeun badag. Teu anta parah deui kaburu ngaguak satekerna les nu ngarongkong teh jeung waruga-ruga nangiles. Bareng jeung harudangna santri katut para sepuh nu imahna deukeut ka Mas Sigit. Didadarkeun kanu ngarubung-rubung teh sawareh mah pajar teh jejen gundam cenah. Tapi sawareh deui mah ukur unggut-unggutan bari mesem. Eta deui herana teh sakitu nagogna teh lebah bumi wakiai tapi berkah taya kenteng nu gegeser hiji-hiji acan. Sabada disaliksik horeng jejen teh kungsi dipaparin wirid ku wakiai. Tapi da maksudna mah lain pikeun ngondang jin, ieu mah keur ibadah we. Saban memeh mondok eta wirid teh ku jejen sok diamalkeun. Kan nyaeta nu datang teh sabangsa jin nu ngadon ngaheureuyan. Ari pangna jejen nyangka kadinya pedah saenggeus teu diamalkeun deui mah tara diganggu ku nu kararitu deui. Kiwari jejen geus rumah tangga kalawan boga budak saopat-opat. Berkah jin nu kungsi ngaganggu baheula keur ngora teh tara aya nembongan deui. Eukeur mah amalan nu dipaparin ku wakiai oge tara diamalkeun deui. Katamah-tamah deui geus rumah tangga mah kana ibadah teh teu bisa siga baheula. Ukur diala anu wajibna we beurang dipake gawe neangan sahuap sakopeun. Atuh barang repeuting teh sok tara kuatna naon iwal ting ngaredeuhkeun kacape. Terus namah jejen sok lep we sare. Ayeuna mah jejen oge langka tahajud-tahajud acan siga baheula. Hiji hal anu jadi pasualan keur jejen sorangan. Naha nya makhluk nu sok ngaheureuyan jejen baheula teh jin teh? Naha nya nu kitu teh jin Islam? Padah ayana di Mas Sigit. Lebah dieu jejen can kungsi meunang katerangan anu pasti sarta taya usaha pikeun mibanda eta katerangan. Pokona lapur weh teu kasusud kumaha pamustunganana. Kiwari mah memang lengkap pisan aya kajadian-kajadian aheng saperti kitu teh. Naha pedah kiwari mah geus teu aya barudak ngora nu daek ngamalkeun wirid saperti nu diamalkeun ku jejen baheula. Bisa jadi sanajan henteu kungsi ka paluruh nya henteuna yen eta wirid nu ngalantarankeunana. Duka pedah kamajuan zaman nu jadi marga lantaranana. Wakiai nu baheula kungsi mere wirid ka jejen lapur teu kasusud di mana ayana. Waktu jejen neangan deui lantaran saenggeus wa istrina maot wakiayeuna oge nuturkeun putrana nu aya di kota. Sedengkeun jejen anu dina waktu eta boga kamampuh nu leuwih batan batur-baturna ayeuna mah lapur. Harita mah make bisa neguh pilalakieun atawa piawaweunana endog hayam sagala rupa. Kitu deui lamun nenjo embe atawa domba keureuneuh kalawan gancang jejen bisa neguh piawaweun atawa pilalakieun anak domba nu bakal lahir. Tapi deui jejen oge bawang pamadegan. Bisa neguh kitu teu pati gede mangpaatna. Eukeur mah jejen sieun disebut ngaleuwihan nu maha suci. Diropea kalawan dirapasieup deui ku Taufik Rahayu tina rubrik Nyorang Alam Siluman Nyung Sri Nagri Kajinan di Coo Jin digolerkeunna daun cau. Nah, sakitu paminten pamirsa sadayana ieu aya carios pangalaman jejen anu masantren di hiji kiai anjeunna tia alit di wakiai. Anjeunna teh dipasihan wirid ku kiai anu sok diamalkeun nya anjeunna oge sok dicoo wae ku jin
wallahu alam bisawabnya. Sakitu panginten ti simkuring. Hatur nuhun anu parantos manco, parantos ngadangukeun, mudah-mudahan tiasa ngahibur. Hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan diantos di video salajengna sareng di dongeng-dongeng salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.